Hikam mau mimitian di kamari geus tamat. Ada rasa Nabi mau geus hidung gitu. Kan sing geus hidung kayak itu ngarti-ngarti. Ngaji betul. Ya jangan karena ngaji mah kudu kos kana dahar. Panti baret tong ada harasan teh. Jadi teu sing ada nepi ka kejo kan. Tak sanajan enggeus kamari di aji, ayeuna aji deui kitu tuh. Kamari ge geus ngadahar kejo mah sugan sampeun, datang isuk mah kejo deui gitu. Tak lamun jelema karena ilmu 1000 kali ngadenge nyebutkeun bosen keneh lain ahli ilmu. Kamu aja tuh bosan-bosan. Gunung tuh bosan-bosan dong ngaji tara ayat. Apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngamimitian abdi mangdani. Ngaos kana kitabna karangan Ibnu Athaillah Hikam. Pirang-pirang hikmah. Jamatina hikmatun hikamun eusina pirang-pirang hikmah didopatan lapat ahlu jadi ahlul hikmah so aya ahli hikmah lain dukun ahli hikmah itu ahli hikmah mah kapan anu ngadeukeutkeun urang ka pangeran eta ahli hikmah matak jelema nu deukeut jeung pangeran ahli hikmah. Aing ngaranna ahli hikmah jeung pangeran jauh salah. Da deukeut atuh pangeran. Nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Nganu deukeut ka rasa jauh, mun deukeut ka rasa jauh eta teh jelema geuring. Tade nu deukeut ka rasa jauh aya masalah berarti. Anu halus mah nu jauh ka rasa deukeut din masalah aya mahabbah berarti. Ade, lamun nu deukeut asa jauh aya masalah, lamun nu deukeut asa jauh sekali di aya masalah, lamun nu jauh asa deukeut aya mahabbah. Cik di urang aya masalah, aya mahabbah kira-kira. Aya masalah. Allah teh geus puguh deukeut tapi karasa jauh. Naon nu deukeut nafsu urang. Nu ngahalangan nyawana ka pangeran teh nafsu mana nafsu antun kirabillah. Inkar ka Allah. Lamun inkar ka Allah ikrarna kalian Allah mana lian Allah diri ge lian Allah mana lian Allah batur lian Allah matak mun urang nyangka masalah datang ti batur berarti nafsu eta teh da kabeh masalah datangna ti Gusti teu kudu nyeri hate ku jelema anu nyeri ka urang naon sababna nu nganteurana ge Gusti Allah santai we ru tuh nu rumah sama sahiri tarari nya eta korban kuduna atau berarti Allah teh balasnya sina deukeut ngaliwatan ujian sina deukeut ka pangeran Nabi Bandungan ya tileuleut keneh geus teu apal bapa teu apal bapa ini emang ngeluh kolot teu dalamun kolot abi aya mah nu nyaheun teh bapa abi hungkul ka abi teh jelema gelo eta lain gitu ya. Allah menyabut nyawa kolot urang dihaja ku Allah masalah nu datang karena keluarga urang dihaja didatangkeun ku Gusti tawis Allah teh nyaheun ka urang ameh tong nyaluhan teh kalian Allah balikna ka Allah kitu mah urang muntang kalian Allah nafsu teh eta nafsu nu teu karasa teh dosa nu teu karasa teh tidinya tadi jaro tuh da nu kuduna ngaku ka pangeran dia ngaku kalian ti Gusti
matak datang kakeul dina hate, datang hasud. Non sababna masalah nu matak tu genah kana hate ditekadkeun datangna ti lian Allah. Matak tekadkeun kabeh datangna ti Gusti Allah. Mun aya nu goreng ka urang, ulah inget kana gorengna tapi inget Allah nganteuran goreng ka urang, cirina urang reaksina balik ka pangeran. Matak jadi wasilah. Nu nyeun goreng ka urang teh wasail. Al-wasail hukmul maqasid, balikeun ka Gusti. Eta ahli hikmah nu kitu Mang Dani deukeut. Jadi bisi loba nu moyok, bisi loba nu ngecek, bisi loba anu nganiaya, bisi loba nu ngazolim. Sing ingat kabeh ge datangna ti Gusti keur ngabalikeun hate Mang Dani ka Pangeran Ahmad Deni. Alus ngaran Mus Dani, Dani teh deukeut mah. Dani anu deukeut. Deukeut ka saha? Tak bismillah kullu amrin dibalir sakur perkara nu ngabogaan hade layub tadau fihi bismillah teu dimimitian ku bis bahwa atau al ajdam eta teh cara sato nu buntung-buntutna atau nu pinuh ku wudu dina pada maktul barokah eueuh barokahan ajan wudu ganteng teu da geus damang balik ke Bandung mah datang kelapang luwis deui. Buuk dicukur, kulit rada bodas. Daguan sabulan di lapang kembali ke laptop. Tapi gitu, balik ke Bandung poho alamat ropa, poho alamat naso. Tak datang di kana ngaji teh ame inget deui. Da orang teh sok kasamper poho nya kitu Mang Dani. Cuk bapana ge Mang Dani hees wae di. Boro di imah di pondok ge sok sare wae jeung Mang Karyo. Yang di Mahajan nyara rumputna teh bisaan. Budak zaman ieu. Awas subuh mun kira-kira bisa mupudang di masjid tas subuh kabeh langsung tas subuh langsung ngaji di masjid udah quality tah nu gede mah teh pas ngaji penting itu waktu salse bohongan udah ngalaweun. Mang Dani misalkan HP ente di mana HP-na? Wah, ya mau HP bejakeun. Kita di dia mau HP mah torek pire tolong ditanya 3 roan kalau serah batan ngenemalan. So, ogo era ayu umur geus kolot beungeut teu pantes diogo tapi ngogo karep nyewa geura mun kitu mah kaset leungeus ieu beungeut teu pati kaset hirup ogo tonyok wae aing tong ogo hirup teh entong ngamanja pasantren mah jang tong ogo tong ngamanja sing kuat gele setumo salse seingat masantren mah tibarat oge saperti latihan tinju itu Pak masantren teh akur jeung latihan tinju engke Mang Dani rek tinjunyaan di rumah tangga nama latihan naon latihan tinju matak di pasantren aya ngaran keur latihan katonyok urang teh nyeri sing tahan mah di teh ulah nepi ka di KO ieu lawan di KO sing wadal sing kuat masalah nu datang teh nojok urang saha sih
mah cemen mewek lah. Air mata buaya gitu. Bukan menyesali karena kesalahan ngahing-hing mewek isukna anger. Nanaonan pencit ku aing sia. Laedin geus puguh. Ngawitan abdi ngaji kana ieu kitab hikam bari nyuhunkeun ditiasakeun kaadat nu dingaranan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani nu mapari nikmat ijad jelegna wujud urang ka alam dunya diwujudkeun ku Gusti. Sifatna Allah Ar-Rahimi nu mapari nikmat imdad anggerna wujud urang wujud dianggerkeun ku Allah. Jelag wujudna datang kana tempat pengajian, anggerna cicing dina tempat pengajian, dianggerkeun teu bisa nyeun anger urang ku Allah kabeh oge. Jelegna wujud hareun diwujudkeun ku pangeran. Kitab teh dibalik, dahar ge dibalin ya. Matak lamun urang dahar teu make bismillah, teu barokah daharan teh. Matak mun hayang aya barokahan maca ai bismillah teh babacaan ameh ngabantuan kana hate inget kana zat nu dingaranan Gusti Allah. Bisi teu apal, bisi teu inget kana zat nu dingaranan Allah. Disifatan ku Rahman, mana Rahman anu ngajelegkeun wujud dahareun. Mata kedar inget ka Allah anu mere ngeunah dina dahar, nu mere wareg dina dahar, nu mere seger dina nginum, kabubulan leungit ku Allah leungit lain ku cai sateu. Made kula oge bismillahirrahmanirrahim. Bismi kalau mah ya. Loba jelema sapepeting teu bisa sare. Atau mana? Gadak. Ulah bismillah ngajelegkeun urang masih keneh ku Allah dipaparin bisa sare. Ingat ka Allah anu meureumkeun soca urang, nu mohokeun pikiran hate jeung pikiran otak urang teh sakabeh makhluk diistirahatkeun ku Allah. Anu nganggerkeun urang sare, anu ngahudangkeun urang sare, anu nuluykeun nu sare tuluy maot kabeh ge ku Allah. Mentaka dememehe sing inget bisi tuluy pae. Tak jelema nu sare mah kuruhani teh di senterna lahirna wungkul, batinna teh di senter mah teu eueuh inget. Kade ruhani teh nyenter kana lahir, nyenter kana batin, eta jelema hirup bari nyaring. Rohani nyenter kana lahir wungkul henteu kana batin, jelema sare. Lamun jelema geus teu di senter rohanina, naon geus teu nyenter rohna kana jasadna jeung kana batinna, berarti mayit. Jadi mayit mah nu maot mah nu teu kasenter ku ruh dohirna jeung batinna. Anu kasenter ruhna hungkul, batinna teu kasenter nu sare. Nu kasenter ruh, naon nu kasenter ruh lohir jeung batin eta jelema hirup bari nyaring. Nah, maka bismillah doa lagi bismika Allahumma. Ah ya urang hirup Allah nu ngahirupkeunana wa bismika amu. Alhamdu ari sadaya jenis puji. Lillahi eta tetep milik Allah. Rabbil alamina anu ngurus nu miara sakabeh alam. Naon alam arek jama arek mufrad samana aja. Bade alamun, bade alamuna, bade alamina. Eta keneh maknana kulu masih wallo sakabeh perkara lian Allah ngaranna naon? Alam kabeh ge diurus ku Allah. Ajan diurus, sandi diurus, mangketut diurus. Diurus kabeh ge ku Allah. Sireum diurus, nu leutik, nu gede, kararange diurus, tataman diurus kabeh. Cik Mang Dani abdi majigana teu diurus. Diurus Mang Dani kabeh oge, da Mang Dani ge alam, kullu masyaallah bahwa letak si inget, soca awas diurus, panangan kepat diurus. Kapan deukeut eta keur nganyahokeun Allah ngaliwatan soca awas. Cepil nguping, panangan kepat, sampean ngalengkap, kabeh ge ieu teh urusanana Gusti. Cabe lada diurus, gula amis diurus, uyah pahit diurus, sapopoe dituduhkeun ku Allah kana nyahona urang ka Gusti Allah, tapi teu nyaho-nyaho kadang-kadang. Diurus
Nu mitnah urang diurus ku Allah, nu muji urang diurus ku Allah. Oh bedana kuduna mah ja, arek anu ngagogoreng, arek anu ngalus, teu kadenge. Lempeng mah area jalal Allah, aya jamalna Gusti Allah mun inget kana rububiyahna Allah, mah tak jadi masalah. Eta Rabbil alamin, mana nu teu dipiara, mana teu diurus. Tangkal kalapa ngajangkungan sanajan urang teu nempo lod-lodanana diurus ku Allah. Kusaha jangkungna kalapa, ku sorangan ceuk saha ku Allah kabeh. Nu beunghar diurus, nu fakir diurus, nu miskin diurus, nu jadi rakyat diurus, nu jadi pejabat diurus. Jokowi ge diurus ku Allah. Nah, tak teu ngamasalahkeun Jokowi, tapi ngamasalahkeun pamerintahan Jokowi. Da Allah ge nemongkeun pamerintahan aya nu hak, pamerintahan aya nu batal. Anu hak ulah mung dikritik, ulah mung dibenerkeun, anu batal hebat kekare. Di urang ge aya RT, aya PUNU, aya PUU, aya camat, aya bupati, aya gubernur gitu kan. Diurus kabeh ge ku pangeran, mana nu teu diurus. Wasola jeung geus maparin rahmat saha Allah Gusti Allah. Pan piil mah teh. Tapi lamun hayang ngalogatan muga-muga maparin rahmat ge teu salah. Ngan ulah nyalahkeun kanu geus maparin rahmat, satu kangen Allah geus maparin rahmat ka Nabi. Nabi kalau dijantenkeun Abdul makhluqat, eta ciri Nabi teh geus di rahmat. Saha Gusti Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana. Lafzus yadah, naon ngaran sayyid atuh ja? Ai sayyid teh anu mimpin. Gitu. Ala sayyidina ka Gusti urang sadaya. Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi jeung ka ahli permilina Kangjeng Nabi, washabihi jeung ka sahabatna Kangjeng Nabi, wasallama jeung muga maparin kasalamatan Allah ka Nabi. Amma ba'du anapun dina sabada maca basmalah hamdalah sholawat salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payaqulu teras ngadau. Payaqulu teras bakal ngadau saal murtaji jalma anu ngarep-ngarep. Al murtaji jalma anu ngarep-ngarep. Sulasi rubai murtaji. Isim naon murtaji teh ja? Isim fa'il. Sulasi rubai awewe mujarrad majid. Mana mah hees sige. Lalaki sulasi rubai. Sulasi mujarrad mazid. Mazid pi warna sing dina. Ting sok al murtaji. Tingali asalna asal katana tina naon? Tina roja ditambahan alif jeung ta, berarti sulasi majid pi warna sani bab kadu. Kadua tina roja jadi irtaja, asalna mah irtajaya. Aku jeung ijtama'a. Itu al murtaji jalmi anu ngarep-ngarep. Ghufrul masawi kana pangampurana pirang-pirang kasalahan. Ai masawi teh dosa teu dihaja. Karena pangampura tina kasalahan. Nu ngarep-ngarep karena pangampura tina dosa nu teu dihaja. Naon sababna? Dalam urang migawe dosa teu dihaja, kadang-kadang teu sadar dosa. Matak loba jelema anu teu dihampura dosana gara-gara teu dihaja dosa gitu. Gitu mah dihaja dosa, ingat ye teh pagawean dosa, karep-arep pikeun tobat ye palebat teu dihaja dosana. Tageni ngosok kurang bebeja ka batur hampura tina dosa nu teu dihaja. Mana masawi Mang Ajan arek ka kantor make sapatu kulit meunang nyemir, make calana kain meunang ngaistrika ngajiripit, ngan ngaliwatna kana galengan sawah. Ti soledat ledok ta sapatu Mang Ajan jeung calana rek nanya, aya ledokna dihajan teu? Teh eta mah disebutna teh masawi begitu. Gitu mah mangheru geus puguh make rebig di mana oge. Make kolor gomrang, ancelub ka sawah make bubututan. Cik eta
dihajan teu dihaja eta malin masawi maksiat begitu dihaja ekatasi kurang dicogrek ngadon aya dangdutan macet ke penlin itu kurang tengah lieu kubur dulu artisna teu dicalan eta mah ulah kalah ngadeluk di dinya da lain tujuan kurang mereka tasih ieu mah kareret tak tong icep hayang keneh ulah tuluy geus lancar mah jalanna karena macetnya tadi kitu mah di dieu keneh nelepon ojek ka urang Cibantar anterkeun aing ka mana ka Cogrek naon lalajo dangdut eta mah masawi maksiat tak aya masawi aing masawi mah dosa nu teu dihajar. Abdullah tegasna Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati. Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati anu orang Khalwati al-masyhur bi Syarqawi al-masyhuri anu dimasyhurkeun bi Syarqawi ku nagara Syarqawi. Jadi teh Syekh Abdullah bin Hijazi urang nagara Khalwati anu masyhur disebutkeun Syarqawi mata ringkes nama ieu teh nu ngarang kitab sisina teh Syekh Syarqawi da ari meunang Ibnu Athaillah nama jang nu di kurunganna wungkul. Ade. Ai tengahna eta meunang saeta mah meunang Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah. Itu Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah bin Ibrahim deui bin Ubad An-Nafzi. Ayo mas sisina kenging Syekh Syarqawi. Syekh Syarqawi teh urang Syarqawi lemurna. Hadhihi ari ieu anu hadir dina hate. Taqyidatun eta pirang-pirang bubundelan, taqyidat cacang reudat mangga. Latifatun anu lemes da teu katempo da dina hate. Alahi kamil arifi netepan karena ngajelaskeun pirang-pirang hikmahna jalema nu makrifat billahi ka Gusti Allah. Nu aya dina hate kaula cek Syekh Syarqawi ieu teh pirang-pirang ngayidan nguatan atawa pirang-pirang tali ai tali fungsina keur mageuhan kitu li taqyidat gitu. Latifatun ngan teu katempo. Keur naon ieu teh alahi kamil arifi keur memperkuat ngajelaskeun karena pirang-pirang hikmah jalma nu marifat billahi ka Gusti Allah. Sayyidi tegasna Gusti kaula Ahmad bin Athaillah tegasna Syekh Ahmad bin Athaillah. Jadi nu ngarang kitab tengah nama hungkul nu di kurungan eta mah disebutna Hikamu bni Athaillah. Hikamna Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qodasa geus ngabersihkeun saha Allahu Allah. Qodasa geus nyucikeun ngabersihkeun Allah. Sirruhu kana sirna Ibnu Athaillah. Wa qasduhu biha bil ghalibi jeung ari pamaksadan Ibnu Athaillah. Wa qasduhu jeung ari anu dimaksud ku Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah rujuna. Wa qasduhu masdar bi makna ismil maf'ul ngalogan teu sing apik. Jeung ari anu dimaksud ku Ibnu Athaillah biha kalawan itu pirang-pirang hikmah biha kalawan pirang-pirang hikmah khitabul muridina bil ghalibi dina kaprahna dina galibna khitabul muridina dina lolobana eusi kitabna teh teh lolobana teh mapatahan ka pirang-pirang murid. Saha murid teh jelema nu dina hatena aya harapan aya kahayang wusul ka Gusti Allah. Eta muridin. Jadi aya abidin, aya muridin ya sing wau. Ari abidin manu hayang surga, getol ibadahna. Ai muridin manu hayang wusul. Jadi ieu kitab teh nyambung lamun jelema ngan hayang naon? Surga. Mun urang hayang surga maca kitab ieu moal nyambung. Da kitab ieu mah mapatahan ka jelema nu hayang wusul ka Gusti Allah. Jadi tingkatanana ieu mah geus leuwih budak ieu.
Gitu mah yang surga ibadahna eta mah budak. Ieu mah rada kolot meusan. Anu canai balik. Kan aya sobi, aya mumayyiz, aya balid. Aya sobi mah kan hayang ulin, hayang jajan mainan eta sobi. Aya mumayyiz mana budak nu geus sideng, mumayyiz mah jang barang beulina ge nu manfaat keur manehanana mumayyiz. Aya balik mah nya jajan keneh. Geus teu butuh. Tah matak aya abidin sobi, aya mumayyiz murid, aya balil arif gitu. Mata kitab ieu teh galibna kaprahna pikeun mapatahan ka pirang-pirang jalma nu dina hatena hayang usul ka Gusti As-sodiqina ngan muridna ge murid anu sodik. Anu sodik teh nu bener. Da loba murid anu teu bener disebutna murid kadzib. Tanyakeun ari urang, ieu teh murid teh sodik atau kadzib? Ai murid sodik mah cirina salik berarti suluk. Matak murid sodik mah jangan pas disuluk. Ai murid kadzib mah hayang ngumpul tapi teu pernah ini. Mangdani hayang buktikan keinginan. Ulah hayang ngumpul tapi temreskeun, tembongkeun dengan segala keadaan kita. Jangan mengada-ngada. Biar mereka menerima kita apa adanya. Ulah sok legek bari ripu. Imah hogi bebeakan aya jajan nginjem. Udah aya nu kitu. Boga duit saeutik nepi ka keun ka dipahogikeun aya giliran jajan menta ngabadu. Salah. Ulah kitu tut kada. Aya nu mahogi tapi hayang jajan menta atau nginjem. Saha jelemana? Terus qadasa sirah wa qasdu biha fil ghalibi khitabul muridina shadiqin wa tarakihim as-shadiqina anu bener kabeh muridna teh nya wa tarakihim jeung naikna itu si muridin ila maqamil irfani kana maqam marifat. Naon maqam teh mahalul qiyam, maqam teh tempat nantung, tempat cicingna hate. Jadi hate teh cicingna dina marifat ka Gusti Allah. Eta murid ya ngalempangan kana maqam, nyicingan kana maqam marifat. Maqam mati salikin depan loba tungtung nanti nepi ka maqamil irfan, maqam marifat. Naik nepi ka dinya. Ini ulah bubudagkeun wae urang. Umur kolot teh hirup bubudagkeun alus mah budak kolotkeun lain kok kolotkeun. Kudu jadi budak anu kolotkeun. Ai budak kolotkeun mah sakabeh nu katempo dipake jalan suluk. Dipake suluk kan, nu karasa dipake suluk. Itu kalau naca nepi tapi orang hayang nepi atuh lempar. Dan dia memandog mayong didinya. Mun aya pi amekeun, mun aya pi kakeuleun, mun aya pi nalangsaeun teh. Tah, jadikeun tempat pikeun suluk. Ekspresi lahiriah urang nyambut masalah, ulah nepikakeun ka mangaruhan kana batiniah urang eta salikin disebutna. Mana ekspresi lahiriah jelema menang pinalangsaeun ciri ulah mangaruhan kana batin. Dalam di Nabi oge lahiriah mah aya amul husni, tahun kana langsaan. Tapi Nabi mah teu beler jeung hatena mah henteu ngaganggu nalangsana Nabi kana kamarifatan manahna ka Gusti. Mentak ekspresi urang aya amel, aya sedih, aya sieun. Pengaruhan ekspresi lahir itu. Karena batinian salikin karena jalan nu lempar. Taat jadikeun jalan suluk, maksiat jadikeun jalan suluk, nikmat nu datang jadikeun jalan suluk, balian atana pi musibat nu sumping jadikeun jalan suluk ka pangeran. Aya we jalan nu ngece lah cenah suluk salak paling.
selek ka ditu. Eta teh jelema nolak karena ilmu hakikat jeung hakikat. Ahli syariat lain bagian urang nyebutkeun na oge. Kaliru nya kan urang meletikan hewan ulah nyebutkeun kitu kan. Tak mang imam leutik milu ngaji keur urang ieu. Dibere ngarti nama dak ulama ke jeung ukur cek urang. Mata yassara matlabun. Moal aya nu gampang perkara nu ditangan. Anta soliku binafsika atuh da salah nyenderkeun kana kemampuan jelema. Teu munggu. Kalau bantu jara di wali leutik kana Imam Syafi'i mah jeung leutik kana geus jadi wali. Itu kabedenakeun geus koloto gena jadi wali. Karena jadi wali nikah. Wa taraqihim ila maqamil irfan. Jadi cicing hate dina marifat ka Gusti Allah eta maqam mahalul qiyam. Atupayan bagi mangka prayogi lana pikeun urang sarerea penting inbighad aja. Inbighad minimal yajuzu eta inbighad yundabu. Inbighad minimal sunat ngan inbighad di dieu mah wajibu. Payajibu inbighad di dieu mah wajib. Penting lana pikeun kaula naon anak tasira wajib mesti ka kaula naon anak tasira yen tah ngaringkeskeun kaula ala bayani maksudihi kana ngajelaskeun anu dimaksud ku Ibnu Athaillah. Nah, tak cek musannif kuing teh boga tujuan ngarang kitab ieu teh cek Sesar Qawi teh ya rek ngajelaskeun kanu dimaksud ku Ibnu Athaillah. Bisi urang kurang paham karena hikmah nu dicarioskeun ku Ibnu Athaillah dijelaskeun ku anjeunna. Itu Pak min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja hingga wujudiz zalal. Pan sakitu ti Ibnu Athaillah dijelaskeun ku Syekh Sarqawi. Bisi teu paham ta kana hikmah nu eta. Ihalatu kal a'mal ala wujudil firaq min ru'unatin nafsi. Dijelaskeun di ku Syekh Sarqawi. Naon tujuanna amel kahanti we kurang tiap hikmah aya bayan dimaksudi biasa bilim kani kalawan ngitung-ngitung kakongangan kaimkanan asa imkana we sakongan anu mampu kaula moal nyaritakeun teu bisa cek sesapa jadi biasa bil imkan teh ek nyaritakeun anu bisa moal nyaritakeun teu bisa moal nuliskeun moal ngabejakeun teu kaharti nu dicaritakeun jeung nu dibejakeun teh nu kaharti ku Syekh Sarqawi eta biasa bilimkan tong maksakeun ya mun urang maksakeun ngabejakeun urang teu ngarti ngesan capek ngartieun kumaha batur urang lagi teu ngarti matak lamun rek bebeja ka batur rek ngajelaskeun ka batur jelaskeun anu urang geus jelas ulah ngajelaskeun urang can jelas. Jelaskeun urang geus ngarti tong coba-coba ngajelaskeun urang can ngarti. Karena capek nalika ditanya ku batu wallahu a'lam. Tak seketik wallahu a'lam jelaskeun. Lamun urang dititah ngajelaskeun anu urang ngarti peupeujeuh pomat entong pernah ngajelaskeun urang teu ngarti. Sangartina urang batur ngarti na kitu urang ngarti na kitu ulah make batur urang ulah make bahasa batur bahasa urang sanajan tujuanan akur kadinya tapi bahasa aing mah ngeunahna karti ku aing make pake nu urang ulah terpaku ku bahasa batur kan loba anu maksakeun make bahasa batur redah loba jamaahna dipake bahasana padahal mah sorangan teu ngarti pan cilaka teukeun mah kaerangan. Qala radhiyallahu anhu wallahu a'lam bis